intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun orang Sunda. Dina video anu ayeuna simkuring sareng rencangan bade ngawartosan atau ngamumule bahasa-bahasa nu aya di orang Sunda. Tikawit ayeuna hayu arurang gua ngamumule deui budaya Sunda amih budaya eta teh dilestari ka mancanegara. Bahasa nu nuduhkeun nulumpang lobaan. Ngabring Hartina lempang babarengan. Ngaburudul Hartina keluar tina hiji tempat bari lobaan alet Hartina lempang bebarengan tapi leuwih loba tibatan ngabring ngabrul Hartina keluar atau indit bebarengan ngantai Hartina sarua jeung ngalet ngengkeuy Hartina sahati jeung ngaleut dilajengkeun kana ngaran patukangan atau nama-nama tukang. anjun Hartina tukang nyieun parabot tina taneuh. bujangga Hartina tukang nyieun atau tukang nulis cerita doli Hartina tukang ngejaga pabiasan dinu karyaan biasana awewe gending Hartina tukang nyieun parabot tina kuningan kabayan Hartina tukang dititah ka ditu ka dieu kamasan Hartina tukang ngajieun parabot tina emas atau perak. kuncen Hartina tukang ngajaga kuburan. kebo jengkeng Hartina tukang ngagusur padati malim Hartina tukang naklukeun sasatoan legig Hartina tukang kukurbutan tukang ngasruk dina pamoroan marebot Hartina tukang nakol bedug. maranggi Hartina tukang nyieun landean atawa sarangka keris. nyarawedi Hartina tukang ngegosok permata pacakar Hartina bujang atawa juruladen paledang Hartina tukang nyen parabot tina tambaga palika Hartina tukang teleum atawa ngalalauk bari teleum. pamatang Hartina tukang moro tapi morona make tumbak. pamayang Hartina tukang ngalauk di laut pandai Hartina tukang nyieun parabot tina besi paneresan Hartina tukang nyadap paninggaran Hartina tukang moro. sarati Hartina tukang ngusir gajah. salajengna ngeunaan sifat jalma atawa kalakuan manusia. Adigung Hartina gede hulu atawa boga pinunjul leuwih ti batur. ancim Hartina cemi atawa dahana saeutik agul Hartina resep nyaritakeun pangaboga ka batur andalemi Hartina lungguh timpuh atawa lemes tingkah lakuna. angguklung Hartina sarua jeung adigung tawa gede hulu. aral Hartina sugema atawa teu narima kana kaayaan bahula Hartina teturut kana parentah. baketut
Hartina Pasemon nu cemberut atawa goreng budi. Bawel. Hartina Cerewet atawa loba omong eta kebiasaan awewe. Banci. Hartina Lalaki kalau kuanana jiga awewe. balabah. Hartina Berehan atawa daek barang bere. Bangkar warah Hartina goreng lampah kawas nu tara di beunang di warah. Kok. Hartina Bodoh. Baragajul. Hartina Kalakuanana teu euceug. boyot. Hartina Kendor dina lempang atawa berat ku awak. bangor Hartina badur nakal hese diurus hese dipikanya Celembeng. Hartina Loba omong jiga budak leutik. Cologog. Hartina Kalakuan anu teu make tata krama. Deleka. Hartina Resep nyusahkeun batur atau nyelakakeun batur. delitan. Hartina Babari pundung jeung babari ceurik. dolim Hartina teu nempatkeun perkara dina hakna. Dap asor. Hartina Daek ngahormat ka batur. Hartina hayang sagala pesorangan atawa sagala rupa hayang. getol Hartina daekan resep dititah. Jete. Hartina Cedek cicing sok neangan perhatian. jadnika Hartina mulia atau senang. lihai. Hartina Pinter kodek emung barang bere jeung loba kalbulus. Doa lewo. Hartina Bodoh tapi daek tatanya.